Aduh nah kategaan kieu ieu teh ah. Balik cik berang. Ulah heulik sare di dieu. Ih nah geuningan Mang Ajo geus areueuh na jam sabaraha ieu? Itu udah lemang tinggal si neneng udah kalah hees dina batu. Neng, pamali atuh maneh teh kalah sare dina luhur batu. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Cin, belah mana kegawean Mang Ajo teh? Itu berarti itu kan saung itu di situ tapi Di ditu atuh ngeunaheun mending kana Mang Cicing di saung lah. yap dari itu yap. Yep. Lah, anjir we aya na mentang neangan pegawean mendingan ewang diuk di saung we yap lah. Ngeunaheun kieu teu tingali. Oh ya Mang mending di ditu. Oh yap. Aduh, Cin, Oi. paingan Mang Ajo di kamari mending budak kedok, paingannya nu kieu ya. Heeh, ngeunaheun kieu emang Ajo. Ya kadaek sakieu nama euy. Geus salah Mang Cicing di dia. Lah antep kana kita neangan pegenan nepo pegawean teh lah. Ini cicing heula di dieu di saung lah. Ini si dia teh, Cin. Tapi Cin, Mang Ajo paling sia ka dia urang. Paduli teuing daripada nu sem boro-boro hayang gawe, hayang cicing anu kubuhna mah. Kumaha Mang Ajo mun neang ka dia mun nempoan ka dia? Kumaha teh paling bemerenan ngadat mana babarawakan lah. Lain we, kira ya Mang Ajo bareng gawean aja we, mending geus beres kieu ya. Nyawa tuh Cin. Pan urang karek ka dieu jeung maneh ieu. Kalau sugan we apal atuh maneh ya Mang Ajo nyeuna. Aduh, samarana barudak teh euy dititah digawe ku aing teh kalah areueuh ieu teh. Bawa-bawa teh kadaria gitu barudak teh. Aduh, da areueuh bawa ngajaran dong di saung gitu teh barudak teh kitu nya. Wah, ku aing diteang wae gitu ka saung. Anjir, wi. Ningali tentang nama juga Mang Ajo wi euy. Nah, Cin. Ya, Cin. Mang Ajo itu mah Cin sia ka dieu, Cin. Heeh. Baiklah, antepkeun lah. Anu buluduk merenang di dia ya. Mahal temen ini ngadati dia. Aduh aya bener menjadi arendat bener. Goblok cari ya dititah digawe teh ku aing kalah ngajaran dog. Paingan teu kadeul aing tadi ditileu-deuleu teh. Nasiakeun naon bebel? Aing manita sok teh gawe lain nita ngajedog. Nya cek aing gawe da teu Mang Ajo langsung ngeuleuh wi. Lah mang atuh urang keur heula di dia ya. Ningeun kieu duh. Teu kopteng nu digawe leureuh Mang mane pohara. Oh nya Cin. Cik atuh mang, sing boga rasa urang tidak boga capek. Heeh nya Cin. Cik atuh mang si boga rasa urang tidak capek. Ari sia na mana ancana tuh gawe teh.
Tuh mang orang karek menang sa kotak berarti tuh udah sekowi itu udah kalah ngajak reureuh mang lah yang geus reureuh urang oge. Ah, aing mah keur gawe si anu ngajak reureuh juga nyalakeun ka urang sia mah cin. Ya udah pan capek jadi wong reureuh we ayo urang mah tuh. Atuh naon jadi mau urang sia Oh mah. ada sarua mana ge sarua tuh melu diuk. Sia mun teu disampeurkeun ku aing meureun nepi ka lohor teh karitu gawe teh nya. Tenang mang, urang mah geus meunang tuh sakotak digaweun mah mang. Oh tuh mang tinggal we tuh ka ditu tuh bisi pajakeun urang wawancara mang. Dah, sia boga tara wararas digawe teh. Ayeuna si Sadut ka mana teh ningali urang? Tuh di belah ditu mang kana pos sawah nu indungna mang dititah indungna teh. Oh, heula tuh. Bukan urang mah teu liar si Sadut di imahna. Mang, aya nyen saung iraha dengan aya kadaek amang nyen saung di dieu aja. Oh we teu ajak-ajak nyawi ka urang ya. Lah, sia ada ngajak we nanya jadi wa aing tidak gor ka dieu. Kamari aing nyeun saung ieu mah jeung ibi maneh da maneh areuh ka dieu we mantuan. Jeung ngilu aing teh kadang ya aing yang diuk. Amang nu nyen saungna nyalakeun ka urang. Da teu apal mang ngomong mang ek nyeun saung meureun urang ge ek mantuan. Ih, nasi ate di sawah nu mana di gero-gero teh areueuh wae. Ah. Wah, kitu bisa itu mah mawang teh. Oh, itu meureun si ate, peda itu teu ngariung di saung. Mang, ngareunanya dieu eta. Nya atuh ngareun aing ngareun diuk mah itu komo di saung kieu di kieu. Nah, mang urang ge kitu ngareunah ari ngareun diuk teh mang mata kula sok ngaganggu ka urang keur diuk kieu teh mah. Heeh, naon teh udah adat teh ka urang teh. Oh, da diuk teh kudu aya waktuna ari sia waktuna keur gawe menyaek diuk kieu sia teh. Kan urang geus menang hanca itu sakotak ngan urang yang leureuh heula. Tah mang ngaranah diuk teh kitu mang mata urang dari jeung si Kowi oge. Aing mah nya sate nyanggang gawe da dibayar ku aing. Mun teu dibayar mah aing mah nyanggang masih ngai diuk nepi ka isuk deui oge. Ya urang wani diuk oge da geus meunang hanca. Jadi hayang diuk heula, udah geus meunang hanca, saca meunang hanca mah moal urang ge mana tuh lah. Dah meugeus lah siang mah dambung ele segala rupa ge. Atuh nya heueuh mang dananan oge embung ele hayang meunang. Ah. Tah, Mang. Itu juga si neneng gegerowan, Mang. Ah, iya meni awas we ka kipindoan teh. Wi, Oh, sia mana si Neneng si teh? Mana si Neneng teh tuh mana teh? Wi. Itu bener tempo tuh si neneng tuh. Teka tempo ku mana. Oh, ka mana si teh? Ka sawah merenya. bengengan berencin eta mah cing. Teuing meureunnan mah jiga nama. Oh, dengan si Sadut meureun yang lanceukna, Mang, mata si neneng ka dieu tuh. Dah teu mungkin ada nenengan maneh mah tuh si teh. Lah, sia masuk ka mana karep wae cing atuh. Tapi dah bener cing euy eta mah. Bener mang eta ge. Tadi nenengan lanceukna. Ya udah mah mungkin yang si Kowi mah tuh. Heeh. Nah, itu mah juga si mocin mah aja Aisyah nah Cin, sia mana? Neng, tadi ya Neng. Ka dieu, Neng. Wah gurowak-gurowak di dinya.
Oh, Neng, bisa jurig jaya buru ka dieu. Sia ngomong teh sok ka mana karep cin. Kapan heueuh si teh bisa jurig jaya? Oh ya kieu juri sia. Ayo Neng, lancek mana-mana dia yo. Mang aja ya sih ata. Tuh dah aya lancek maneh mah di sawah di tongol itu tuh. Nah yang ditita ku si emak ningalian sawah. Namang aja ti irang ka dieu na waya di Sarawak. Di si emak deui minta ngalangok sawah teh nu jauh coba sorangan. Rek naon atuh Neneng, maneh nita balik ka si Sadut ka lancek maneh. Cin, ti si emak udah balik ke si Aa. Wong ngabedahkeun gitu. Nah gitu maneh rek naon Neneng ngabedahkeun balong. Si emak Cin ka si Aa. Kita duduk balong. Pan erek lebaran Cin ngabedahkeun teh. Bantuan ngeduk balongna kayak buruhan belum lauk. Ngeduk balong meureun cin, geus buyeur tak balongna. Heuh, meureun jiga nama wi. Gue Neng, engke dibantuan ku urang asa pangmeuleukeun lauk we urang maneng. Oh, kayak buruhan belum lauk. Ai hayang mah asal bantuan we. Ah, yang si anaknya jauh nih, sare mah hur batu. Acan ge acan tak gawe sia mah geus loba pamenta cin. Kudanya heueuh kudu urang tidak kudu barang dahar atuh. Atuh digawe heula we mikiran barang dahar. Kan hayang belum lauk urang teh. Sia mah dina pikiran teh cin dihakaneun we terus lain digaweun. Ih, ampun aing mah. Nyaho atuh mang da teu barang hakan malang layeuskeun mah. Ah, da kitu-kitu teuing meureun ayo we ieu mah tiap gagawean naon kan kana hakaneun we nyawi. Nyaho Geus teu aneh gitu sih mah cin. lain ari ngaluarkeun tanaga mah nya kudu barang dahar atuh meh aya tanagaan. Aduh, nah katujaan sih ini teh ah. Balik sih berang. Ulah heueuh ekstra di dieu. Ih, nah geuningan Mang Ajo geus areueuh na jam sabaraha ieu? Wah, geus areueuh berarti Neneng sare ti bra, sarena batu. Lah kumaha Neneng kalakuan maneh kalah hees dina batu atuh eta teh. Neneng, pamali atuh maneh teh kalah sare dina luhur batu. Nah, maneh cin kalah ngarengkog dirinya. Itu udah lemang tinggal si Neneng da kalah hees dina batu. Alah, neneng kunal kalah tuana kah gogoleran dirinya. Neneng, udang pamali maneh teh bisa kasih bat eta kalah sare dina luhur batu. Aduh, aing sugan teh geus balik Mang Ajo teh. Tunduk pisan Mang teu kuat. Hayu atuh ek balik mah bareng nenek go batur. Kuat Mang neneng teh tunduk pisan. Ari mah aneh kalah sasarean di dinya neneng pamali. Geus naon mah balik ayo. Nama tuh. Yeup.